Cilemana. Cek, tong dipulungan. Ya mah ngahaja dikumpulkan. Amuang. Bogana. Kamana gosokannya ieu keur nelepan. Gosokan leungit nih. Kamana? Cek. Iya tukang rongsok ngaliwat teu? Aya dieu celilis. Lain gosokan urang nih ngaman leungit. Pan dieu ge arek dicokotan. Kitu tukang rongsok colong-colong. Tempuan karungna gerak. Iya gosokan teh bisa leungit gitu. Bangunna teh dijual ka tukang bos limbah. Arek ditanyakeun Anu Cek. Ieu alus keneh tah. Ieu tah alus keneh tah nu abdi tah. Ical, alus keneh nang mesa teh pegol. Ieu mah palingnya 5 kilo. Heeh tah ieu nama atuh ulah tah ieu mah keneh nu abdi ieu mah. Ieu mah 20.000 lah, ieu mah 20.000. Tuh pan ai ka limbah mah jadina rongsok meureunnan Cek. Atuh lah buburukeun bikeun Ieu 50.000 Cek. Eta gosokan saha dijujual kitu? Nu urang. Oh, ieu gosokan kitu. Colong-colong tukang rongsok. Ieu nu abdi. Nu abdi naon? Tadi neangan harapan imah eueuh rek ka mana ieu mah colong-colong tukang rongsok teh kitu kudu dilaporkeun.